Iya. Mending keneh boga akun kreatif nayangkeun diri sorangan daripada boga akun gawe nyerang batur. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu patepang deui sareng sim kuring Mang Anggang, juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun mitra anu parantos komentar sareng mamparin like-na di tiap episodena. Pon kitu deui anu tos ngabagikeun atanapi nge-share ieu tayangan dongeng ti Mang Anggang. Boh nge-share kanu status WhatsApp-na atanapi kanu grup atanapi karencang anu sanesna supados urang riung mumpulung sasarengan dina ngagagelan padaran dongeng Sunda ti Mang Anggang ieu. Hatur nuhun mitranya. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kanu waktos urang barendungan heula tungtung dongeng dina episode anu kamari salit we. Mangga mitra. Ngan bubuhan manehena teh kaasup anu ngobogaan kekuatan anu lain lumayan hebatna. Manehna bisa keneh tahan yang hareupanana, malah tempo-tempo mah bah jagur oge make ngalaman tikus ruk oge kena kutimpugan jurus siwaringin atau tenggelan serak panglalar ti pasurangga. Demi Darwita nu harita nyaksian ngarasa seber oge sok sieun nu jadi guruna ti nemu jeung bobor karahayuan lantaran ngilikan gerakan anak Kijatun teh tetela aya di sahandapeun anu bah jagur. Ras mahena ingat kakarna nu tangtu aya keneh dipakenjeng. Mahena teu mikir deui sanggeus bebeja heula ka Kiar Daim belecet bae mahena lumpat balik deui ka pakenjeng. Rek bebeja kakarna. Untungna teh mitra karna jeung Widarma araya keneh. Lantaran dina nganterkeunana tadi teh ngaliwatan heula pakenjeng geus ngambah jalan nu ngabulungbung ka Cikupah. Atuh teu kungsi lila oge geus kasusul ku Darwita sarta teu kungsi ditanya heula derek-dek bae Darwita nyaritakeun papagihanana. Malah cenah pasurangga jeung Kijatun teh ayeuna keur jojoh keneh. Di bejaan kitu teh karna teu ngalobakeun tatanya belecet bae mehna lumpat miulaan. Widarma jeung Darwita mah cul bae pandeuri ting balecet naluturkeun. Tah dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu barang breh teh kana tempat galungan tetela pasurangga keur jojoh tacan aya nu kasoran. Ngan Kijatun kasampak teh geus ngarempeyak lantaran tak-takna kabeunangan katiban ku tenggelan nu ujungan. Ngan barang rek ditimpah deui karena gancang luncat ngadang. Hiu duh aloh leungeun bah jagur awor jeung leungeun karna nu tumrapna ka bah jagur teu kira-kira ngaranjugna. Manehna nepi ka ngejat sababaraha lengkah ka tukang sarta leungeunna karasa sing sireumeun sedengkeun karna mah teu regrog-regrog. Sanggeus ngahudangkeun Kijatun
manehna ngagentak malik ka Bah Jagur. Geus datang deui bahaya setan-setan urek marantuan ye. Bah Jagur merongos. Tadi mah rada ruas oge lantaran leungeuna teh beda we tinu ditahan ku besi. Tapi barang red kakarna nu dianggapna masih keneh budak satepak bau keneh jari ngao, manehna jadi timbul nafsuna. Dek dianggap setan, dek dianggap naon oge teu jadi halangan. Pokona kaula datang pikeun ngabelaan mitra kaula. Tapi lamun andika teu sudi nyang hareupan kaula leuwih hade nyingkah. Kaula moal ganggu ka sing saha bae nu nyieun kajahatan. Tapi lamun andika kekeh murugul ulah disangka si karna bakal ngejati pakalangan dina ngabela bebeneran. Karna nambalang dua leungeunna geus manco dina dada ngawangun pasangan gerakan samedi. Orok perem. Orok perem diajar ngomong dia. Bah Jagur kituna teh bari ngahiupkeun jurus gugur gunung disangkana karena teh keur boga panyakit mengi meureun. Pedah dua leungeunna dirapetkeun dina dada. Puguh we atuh mangrupa hakaneun nu kacida hipuna puguh Bah Jagur teh hati-hati nganggap remeh kanu jadi lawan balu karena manehna sorangan nu kudu ngarandapan mamalana. Sakilat karena muka dampa leungeunna bray des pigelang leungeun Bah Jagur digunting serog suku katuh karena maju ngabarengan tenggelan jurus kembar nu teu bisa disingkahan deui ngajedak nembrag kana dada Bah Jagur. Hiu cedak. Bah Jagur kontan nangkarak bengkang teu beda we tinu ditubruk ku tanaga satanding gajah. Mitra kaum dangu tapi lain oge tereuh ujung kulon lamun manehna kudu ngalungsar di pakalangan. Manehna rikat ngagurinjal hudang sarta saberut bae narajang ngagunakeun jurus runtag jagat. Aduh, setan sia rasa kalau dia 15 tahun setan. Ya. Karena rikat ngalelep nandingan gerakan Bah Jagur ku gerakan orai kobra. Sanggeus ngababuk pigelang manehna mentas jalan bari nejehkeun sukuna kana bincurang lawan. Tapi Bah Jagur cukup ringeus manehna ngagentak narik sukuna sarta langsung ngarobah kuda-kuda. Bareng jeung celekna karena kagigireun bari ngaheatkeun leungeun nu rek dipake nimpuk bunduk. Bah Jagur oge ngaheat nakis. Tapi orok kaya leungeun kenca karena teu katiten sama sekali ngabelesat di handap ngarojok iga sedengkeun leungeun kenca Bah Jagur ngayuk di luhur rek ngababuk hulu. Anu akhirna itu ieu kabeunangan Bah Jagur ngagetruk igana ditotog. Atuh leungeun kenca Bah Jagur ngagejret kana sirah karna. Hiu cedak. Ceduk. Aduh. Lamun teu kitu mah geus hanteu sirah nu bakal kabeunangan. Widarma Darwita, Ki Obing jeung Ki Ardaim mani peureum teu kuat narempokeunana lantaran kusangkaan maranehanana pinasti badan karena bakal ngarempeuk katiban ku tenggelan ujungan nu bobotna ratusan kati. Tapi buktina karena
tetap dina kuda-kudana, sedangkan Bah Jagur ngajaul kaget lantaran tenggelanana nambag tebeda we tinu nenggel karet. Bah Jagur tewudu mani molotot ngelak-ngelak ka musuhna nuker tetep tengah robah kuda-kudana. Bisi musuhna hirup keneh atawa memang geus ngalepaskeun nyawana bari nangtung. Mitra kaum dangu, tapi teu kira-kira ngaranjugna barang karena nyarita bari nyerengeh. Kisila nah kalah molohok hempe katugeran rajang deui. Bah, jaho. Sugan teh geus konyor dia. Dan ieu budak leutik. Tenagana, habina-bina saha guru dia he. Gagah dia. Bah Jagur nyumputkeun kakagetna. Tacan nepi kana waktuna baraya. Nyawa ku ulama anu ngatur. Tacan nepi kana ajalna. Moal lepas teu pupuguh. Kuaing kieu bari rek dilepaskeun ayo rasakeun dia setan. Hei. Bah Jagur bari nyuruntul ngahiupkeun deui tenggelanana. Nu diincer sirah karena rek dibelahkeun. Karena ngagentak ngalapkeun sirahna dina gerakan sero nyusup bari nakis manehna ngaborengkal ka kenca. Nu disangkana ku Bah Jagur mah musuh teh tangtu rek ngagunakeun deui gerakan nu saperti tadi. Nu matak manehna ngagentak ngengselkeun suku kencana ka hareup saolah-olah rek nutup gerakan lawan. Sedengkeun dua leungeunna geus sadia di hareupeun dadana pikeun ngalakukeun panaraja. Mitra kaum dangu, tapi tetela karena teu ngarobah gerakanana. Kukituna kadudukan badan Bah Jagur teh jadi nonggongan karena nutu merapna ka karena mah mangrupa hiji kesempatan nu kacida hadena sarta kalawan sakilatna ker manehna ngirimkeun jurus Cibagendit nu dijojo punduk lawan. Hiu Bah Jagur kacida ngaranjugna sarta kakarak surti yen manehna geus katipu atah-atah ngagentak manehna malik nyerong ngatuhu tapi geus leuir teuing. Jurus Cibagendit kaburu nyayang manten kana pundukna. Cedak, adaw. Anu antukna Bah Jagur nyungsruk tisuk-sruk ragagna semu ngenca. Tapi Bah Jagur memang bener-bener kuat. Ngagentak maehna ngorajat deui. Ret ka musuhna nu keur ngadago ngawangun pasangan si pecat nyawa. Teu loba pamolah deui sabrut bae Bah Jagur narajang ku gerakan badak cihea. Setan siang. Rasakan ya. Iya. Sabrut. Gila karena ngenca. Jebrot gerakan si pecat nyawa tinemu sasaran. Aduh, tobat. Sirah Bah Jagur ditungkup ku leungeun kenca sedengkeun dampal leungeun karena nu disangigirkeun ngajabrod kana beheungna nu antukna Bah Jagur leungit budi ilang daya. Sula badakna teu bisa digunakeun lantaran ngeplos ngahancat tempat kosong malah badan manehanana nu ngarumpuyuk teu beda we ti kapas kina ku ibun ngalungsar di pakalangan bari gegerungan. Hiu kuawa. Geus kitu ret karena kapasurangga dua nana masih keneh jojoh puguh saimbang sagala-galana kesitna sarua ngan kakapengan katitih ku pasurangga ayeuna mah dina kepengan tenggelan kepang
sera teh nu disebut tenggelan kepeng kepangan sera tetela teu bisa nandingan tenggelan ujungan nu dipiboga ku Bah Bejo mitra. Mun kabeneran Bah Bejo kabenangan ku tenggelan kepengan serta atawa ku tenggelan ciwaringin sigana teh manehna teu kerel-kerel. Tapi lamun Pasurangga nu kabenangan ku tenggelan ujungan manehna dipika ngoyompong mitra awas nu rek labuh ngan salametna teh lantaran kaburu ku ngajaul ka tukang pikeun nyalametkeun diri. Waktu Pasurangga kabenangan deui tak-takna ku tenggelan ujungan manehna tepi ka ngarempeyak anu saterusna tepak deku leungeun kencana nahan kana taneuh sedang leungeun katuhuna geus ngangkang di luhur pikeun nakis leungeun Bah Bejo nu harita geus ngahiuk deui rek mindo ngagebuk. Karena ngerasa paur ku kasalamatan Pasurangga ngegentak manehna ngeblesat loncat ka hareupeun Bah Bejo hiuk duk leungeun Bah Bejo awor jeung leungeun Karna heyo sedak jurus si Bagendit nembrag kana dadana Bah Bejo nu ngajadikeun Bah Bejo ngajarejeg mundur lantaran kabentur ku tanagana anu pohara. Cobi kapengkar Pasurangga kapengkar karena ngagerok lirih bari panuna mah tetep manco karep. Wai ulah ngabongohan dia kunyong. Bah Bejo merongos ka Karna. Kapaksa baraya kapaksa hampura we. Karna nembal. Ari kitu saha dia nu sabenerna. Datang eueun ngondang dia kalah ngadon pipilueun doang anu geus naon dia geus tabetah di alam dunia tangkorak dia setan. Bah Bejo meni buncelik we panonna. Kaula mitra lawan Andika dengekeun baraya perkara di dunia mah betah teu betah pira kening ngubara. Pintar dia monyet ngomong aja capruk bae dia yo geratan dian ku dia yo ari dia bener mah hayang geura lempang akhirat yo. Bah Bejo bari ngahiukeun pereup jurus gugur gunung nu geus kakoncara kapuhanana. Rek balik mah teu kudu make parantara pereup Andi ka baraya. Hei hiya karena ngawalkeun bari jingkrak saberut ngirimkeun jurus nugar lemah dina ulin Ci Bagendit. Hiya mitra kaum dangu. Bah Bejo jadi boga rasa asa dicogado sakilat manehna ngagilok heat dampal sukuna dipake najong kana pigelangan karena rikat narik deui leungeunna ngabarengan suku katuhuna ditarik ka tukang jadi sajajar jeung suku kenca srog deui suku katuhuna dikareupkeun ngabarengan leungeun katuhuna ngabuskeun jurus jongjolong noto hiu plus rokaya. Bah Bejo ngagentak ngageser nyerong bari satekah pola rek newak pigeulangna leungeun lawan tapi sama sekali kumanehna teu katiten mitra. Leungeun kenca karena nu ngahiuk ngepret kana beungeutna dina gerakan gurame ngabintih nu ngajadikeun Bah Bejo ngagero sarta ngadadak diduluanana ranyai kunang-kunang lantaran panonna ngadadak cimataan. Hiuk jalapret aduh sabot gitu hiuk jabron jurus jongjolong notog ngacacareha Bah Bejo aduh tobat sanajan harita Bah Bejo usaha satekah pola ngejat mundur pikeun nyalametkeun dirina supaya terus-terusan jadi sasaran tapi gerakan karena lebih cepat manehna rikat luncat bari nyabetkeun sukuna kana bincurang Bah Bejo hiuk jabret waduh puguh we memang tanaga Bah Bejo keur dipuserkeun pikeun ngejat ka tukang
barang habak teh bincurangna dibajeg awak Bah Bejo teh beda we ti tangkal kai anu dituar ti handap geus teu loba pamolah deui ngan gedebut beragrag diuk pisan hiuk bak aduh ngan nu mata kagetna ari jeret ari brot bae handapun bujur Bah Bejo aya nu disada nu ngajadikeun Bah Bejo terus ngayak-yak diuk teu wanian cengkat dalah karena oge nepi ka ngejat lantaran ngarasa reuas nu lain di kieu nah waduh Jagur tulungan kakak Jagur tulungan adik tulungan Bah Bejo kekeleueuhan bari minta tulung ka Bah Jagur nu harita kakarak jajarig jeugan nu hudang karena kaget sarta reuas anu lain di kieu enak barang mireungeuh polah Bah Bejo nu keur pupuringisan bari manehna jongjon diuk bangun rapet kana taneuh karena jadi penasaran sok sieun bujur Bah Bejo kapanggang ku cucuk rungga gancang ku manehna disampurkeun tapi barang geus deukeut karena ngadedak ngejat deui bari nungkupan irungna lantaran jadi beda ambean mani malading ngababuk kana liang irungna mitra Bah Jagur mitra barang mireungeuh Bah Bejo negut nu geus payah pisan ngagentak manehna muru ari srog nya kitu keneh manehna oge ngagero bari mengkek irungna kunaon anu kakak bat ngisi nya bau tai Bah Jagur ngomongna jadi ngirung lantaran masih keneh mengkek irungna aduh tulungan Jagur tulungan Bah Bejo kumarurung bari gupuy gapai rek neangan pamuntangan atuh Bah Jagur teh bari eungap-eungap oge kapaksa nyamperkeun deukeut karawak Bah Bejo muntang ka Bah Jagur anajung teh nangtung paingan bae da bujurna jemlong Bah Jagur mani melenges lantaran kumanehna kabireungeuh aya nu nyurucut di jeroan calana Bah Bejo ngalai kana mumuncangan mana horeng Bah Bejo teh kababayan mitra kaum dangu cag urang tunda heula kaayaan anak Bah Jagur katut Bah Bejo anu arindit bari menang wiwirang anu pohara ayeuna urang tong deui kumaha kaayaan jaja saprak diragrageun ku karna sanajan bener jaja teh geus kungsi diragrageun ku karna tapi ari hate nama masih keneh ngarasa penasaran harita oge manehna masih keneh sanggup ngalawan lamun segarna teu kaburu ngabelecet mangpret kadua Tuan Behram lantaran kagereuwahkeun ku urang lembur anu murudul bari sabedogna ku kituna jaja jadi getol ngulincerna lemburna Bah Jagur teu sirikna unggal poe di langlangan kahiji memang keur ngintip-ngintip Bah Jagur sugan geus datang kaduana sugan bae bisa tepung deui jeung karna didinya lantaran angkeuhanana pasti manehanana teh bakal datang ngulampreng deui manehna yakin tang tukarna teh aya hubunganana jeung Ipah
moal tenyeun gara-gara atuh karena anu sesatna mangmalaskeun Ipah. Tapi teu burung Jaja kabolosan. Dina waktu manehna teu keur indit-inditan lantaran aya halangan karena ngurunyung datang deui ka pajamian. Atuh dina Jaja ngulincer deui ka padumukan Bah Jagur teh. Ukur menang bejana wungkul malah cenah dina inditna deui teh Ipah oge dibawa sakalian. Manggih beja kitu teh geus teug bae dina hate Jaja yen ayeuna karena ngomplot jeung Surya. Tapi teu lila menang deui beja cenah pangna Ipah milu ka karna teh lantaran hariwang ku Surya. Dumeh teu heula Ipah kungsi rek digadabah kahormatanna ku Surya. Manggih deui beja Surya ayeuna geus teu diaku ku Bah Jagur, geus diusir malah teu meunang cicing di imahna. Nya pikeun Jaja mah ieu beja-beja teh teu wudu matak ulang mikiranana. Lantaran Bah Jagur terus ngampleng tembol-embol, Jaja aya maksud rek nyelang heula ka Garut pikeun bebeja ka Gumilar supaya ulah dedeupeun sarta arep-arepeun. Ngan orokaya waktu bebeja ka indung bapakna sama sekali teu ngidinan. Nyeedah nya kitu keneh kakarakpok oge Jaja nerangkeun maksudna. Nyeedah mah jol-jol alum we nembongkeun bubuden nu sungkan ditinggalkeun. Atuh Jaja kapaksa ngebatalkeun niatna mitra. Tapi ari ngulincer mah terus bari toleh ngadedengekeun sugan bae manggih katerangan ti Bah Jagur ayeuna di mana ayana. Nu pikeun kolot-kolot nama teu wudu matak nimbulkeun kahariwang oge. Jaja teh katempona mani kacida pisan totowohanana padahal kitu gawe teh ngan sakadar pikeun kepentingan batur. Kana pagawean di imah ayeuna mah geus cul pisan Jaja teh. Ka sawah geus tara daek ngurus, geus tara daek neang cai-cai acan. Ka kebonnya kitu keneh geus ngajejembrung barala teh tara ieuh daek ngorehkeun. Katungkulkeun teuing ku pagawean nu tara aya di imah ngulincer sapopoena. Ku kituna Panuria jeung Pasamsi dek bae baradami nyaeta pikeun ngajodokeun Jaja ka Nyi Edah kalawan sagancang-gancangna. Lantaran lamun geus kabeungkeut ku pamajikan mah Jaja teh moal kitu-kitu teuing totowohanana, moal cul naon deui da puguh geus boga kawajiban. Ari ayeuna mitra, ari ayeuna mah kapanan kalakuan teh teu beda we tinu murag bulu bitis. Lamun seug ditanya jawabanana teh cenah ngan sakadar rek nohonan amanatna nu jadi guru. Rek neangan Bah Jagur pikeun maluruh anakna Gumilar nu baheula kungsi diculik ku Bah Jagur teh. Saperti dina peuting ieu tibana magrib keneh Pasamsi jeung pamajikanana keur uplek we ngadarongeng di imah Panuria nu dibadamikeunana teh teu jauh tina ngobrolkeun Jaja jeung Nyi Edah. Atuh Jaja jeung Nyi Edah ngadarongengna misah di pipireun imah ngampar samak handapeun tangkal jambu nu ngarang Kadak. Bersih lalening puguh sapopoena sok diparake ulin ku barudak. Mun teu kageureuwahkeun mah ku ombi anu nyusulan nya moal teu kajongjona nu paduduaan teh. Jurung kunung Jaja nangtung ngembing Nyi Edah ting ketayap bangun nu seunggah laleumpangna teu sirikna paseren-seren. Mitra kaum dangu nepi ka lawang dapur ting bulubus nyamperkeun kolot-kolotna nu keur ngarariung keneh di tengah imah. Mun Jaja sila mendoko
nyedah mah emok mando gerendeng panuria nerangkeun hasil babademianana yen bulan hareup jaja rek dirangkepkeunana ka nyedah moal direnceng-renceng cenah supaya salamet bae ulah pinanggih jeung halangan harungan naon-naon boh jaja boh nyedah ngadenge keterangan panuria kitu teh taya reaksi naon-naon iwal ti sakilat silih raret bari ting rarenyu nahan imut puguh eta nu diarep-arep oge tetog molso teh murhid kanu jadi kolotna jaja teh rumasat tacan boga pacabakan anu ngabaku bener aya sawah aya kebon pikeun hirup di kampung mah moal nepi ka teu cukup tapi da kasebutna masih keneh dipiboga kudu jadi kolot nya lumayan pakaya panuria teh lain saeutik-saeutik nu kangaranan balik ti deli kitu atuh dina mulangna deui kalembur teh jaba mawa duit nu lain pangaji saeutik-saeutik mawa dinar emasna oge mani aya kana 5 anak mangkaning ringgitan kumanehna ditungtut dijualan nya hasilna dibeli-belikeun kana sawah jeung kebon di lemburna mah panuria teh pangmencrangna minangka bentangna mitra kaum dangu sakali mangsa jaja kakarak pisan keluar ti lemburna nu maksudna rek liar kapademukan Mbah Jagur sanggeus nepi ka jalan jajahan alusna teh ngarandeg heula ret kabelah kenca tembong dilebak aya nu keuting arungkug duaan lalempang maju kalebah manehanana nilik kana dangdanana mah bet matak nungtut panasaran diarikat bari sarungna dibeberkeun nu saurang mah calanana hideung kampret bodas tapi ari nu saurang deui mah make pakaian bodas-bodas lep eta 2 jalma teh teh tembong kahalangan ku tanjakan nu rek disorang jaja atuh anggur gek diuk di luhur batu sisi jalan ngerasa penasaran hayang nyaho saha-sahana dumeh nilik dan danana mah kawas-kawas urang jauh na atuh anak pecenghul teh tembong sabeuleuh genjeurna ti kadeuketan jaja meningarenjag kaget dumeh nu ngarong heap teh tetela jalma nu wawuh nu tayalian gumilar jeung pamajid atuh teu sirikna ngarontok jaja teh bakating ku bungah-bungahna nya kitu deui gumilar katut pamajid dina silih bageakeunana teh make jeung rambisa ku cimata sagala bring tiluanana arasup ka lembur pamajid jeung gumilar disimpangkeun ka imahna nyapikeun gumilar mah lain deui bungahna eukeur mah bisa reureuh samemena turug-turug dina neangan teh bakal aya nu pinganteureun manehna masih apal di lembur jaja ka lembur Mbah Jagur teh teu sakumaha jauhna ukur kahalangan ku salembur barang prung ngadongeng oge jaja geus hoak cabalaka yen Mbah Jagur teh dina waktu-waktu ieu keur suwung di lemburna imahna dikunci nu aya teh ngan pajamian muridna dumeh tanpa daksa damun seug teu kitu mah piraku teu gentel keak dibawa ka ditu ka dieu
Terus ngancurut merenja lantaran ti heula teh kungsi ngajorag ka ditu ka Mamang. Malah datangna teh duaan jeung Bah Bejo ngan terus malabur deui. Jadi ku Mamang teh can kaburu ditanyakeun. Gumilar bari ngareret ka Pamajid. Ai kutan paingan atuh di dieu teh aya mung eta Bah Bejo sahanya. Jaja ngadadak ngariuk kaget. Eta badulur sapaguruna Bah Jagur. Satali 3 uang atuh Bah Jagur jeung Bah Bejo mah. Panuria nembrong seolah-olah ngajawab pananya anakna. Ari anakna aya jang Jaja? Pamajid nanya ka Jaja. Si Suryaki nu mabih teh aya mahena teh tos diusir ku Bah Jagur eta teh. Jaja bari ngararet ka Gumilar. Diusir? Tampolana nak anak nepi ka kitu-kitu teuing. Pamajid bari gogodeg. Tina perkawis eta ki aku margi gagal waktos ngajorag ka Mamang teh. Dina waktos mulang ka lembur teh teras bae diusir eta teh. Jaja ngajelaskeun mitra. Nanyari ku nafsu nepi ka pohokana. Pamajid beki kerep gogodegna. Mitra kaum dangu, lantaran hayang buru-buru menang kepastian sugan we ayeuna Bah Jagur teh geus datang ka lemburna. Sanggeus reureuh aya kana jamna poe eta keneh oge beral bae Pamajid jeung Gumilar arindit kalawan dianteur ku Jaja. Datang kanu deseja tetela imah Bah Jagur teh dikunci keneh. Bring atuh ngajugjug ka imah pajamian, ulah kapalang lengkah sugan bae pajamian bisa mereka terangan tina hal ayana wijana. Kasampak teh di imahna pajamian aya nu keur hoghag bangun nu pasea, sing horeng teh Surya keur parerea omong jeung pajamian. Ngarasa nyeri hate ku tindakanna pajamian dumeh geus ngajurung Ipah sinami luka karna. Padahal Ipah teh geus diancogkeun pisan keur manehna keur pipamajikanana. Ari rongheap Gumilar datang, Surya paparah nama rek kabur lewat jalan dapur, tapi Jajar rikat ngahadang di luar rek ngalawan ngarasa seber ongkoh deui aya Gumilar nu geus kanyahoan wawasena. Ngan bareng ngararet ka Pamajid, kacida ngarasa kagetna. Dume harita babarengan jeung Gumilar. Bener salembur teh mah pada urang Cicapar, tapi ari kudu milu mah nyusul-nyusul ka ujung kulon, asana teh teu mata kaharti. Ku kituna Surya teu ngayakeun pamolah naon-naon, iwal ti kapaksa nurut wae digiring sina asup deui ka jero imah. Jadi ngarasa penasaran deui ongkoh, gek sararea dariuk di jero imah. Sedang pajamian masih keneh rungah-ringeuh kadatangan semah teh. Nu apal ngan sora Jaja nyaeta nu tadi pupuntenan. Mangkaning nurutkeun pangdenge nama semah-semah teh aya kana 2-3 urangna. Rupina lali deui ka kaulanya Kang Mian. Gumilar ngasongkeun pananyana bari neuteup ka pajamian nu keur kucap kiceup bibir panona. Kongkolak namah kosong taya eusian, hatena nyeredet oge barang mireungeuh kayaan pajamian teh. Gumilar cacad panona teh kapan lantaran ngadu jajaten jeung Aki Salhapi waktu baheula di Miramare. Anu antukna jadi nungtun deui meeling ka mangsa baheula mitra. Bray narembongan asa cikeneh pisan kajadianana teh. Pamajid nya kitu keneh, sajeroning neuteup beungeut jamian teh hatena mah ngalas lain di kieuna. Kacipta deui waktu baheula padungdung di bedengna pagobang di Miramare. Harita mah pajamian teh gagah naker, tapi buktina ayeuna
manehna ngan ukur bisa kucap kicep bari teu bisa neuleu. Teu salah cek guguritan, nafsu nu mata kaduhung, badan anu katempuhan, tetela kaalaman pisan ku pajamian. Sedengkeun pajamian barang ditanya teh henteu gancang-gancang ngajawab, halisna tembong ngarjut bangun nu keur mikir, geus puguh ku rupana mah teu nyaho saha-sahana, tapi eta kusora tahun-tahun geus teu kadenge leungitna bareng jeung pareumna panenjo, tapi ayeuna bet ngagalindeng deui kadenge hareupeunana. Sada urang miramaro ieu teh. Pajamian nembalan asa-asa naker. Laras kapungkur mah. Mung ayeuna mah dicicapar. Oh, Gumilar. Incuna salapi. Jamian nyewot bibir panonah muka sakabehna nu tembong teh kongkolak kosong taya eusian. Laras pisan Kang Mian. Rek naon ayeuna ka dieu? Nah tacan puas keneh andika teh Teu pisan-pisan Kang Mian. Pangna ayeuna kaula ka dieu sejama luru anak kaula nu kapungkur diculik ku Bah Jagur. Mitra Surya nu harita milunyak sian teu wudu ngarenjagna. Eukeur mah tadi teh manehna geus dipok-pokkeun ku Bah Jagur. Yen sanyana mah lain anakna. Tapi deuih dina hoghagna jeung pajamian kungsi disebutkeun ku pajamian yen bener Surya teh lain anakna Bah Jagur, ngan sakadar anak kuhut, tapi teu disebutkeun saha-sahana nu jadi kolotna. Tanyakeun we ka Bah Jagur. Pajamian siga nu teu mirosea. Upami aya mah Bah Jagurna ieu oge ditanyakeun, tapi kan eueuh jelema oge nu mawi naroskeun ka Mang Mian sote manawi uningan. Gumilar keukeuh. Nada ngomongna geus rada naek saeutik. Pajamian ngahulang mitra. Hatena mah malah asa boka angkeuhan moal daek kudu nerangkeun. Ngan oro kaya manehna inget ka Surya nu harita milunyak sian, mangkaning tadi manehna geus katalanjuran nyebutkeun yen bener Surya teh lain anakna Bah Jagur, kutina ngarasa kajida keheulna dume Surya ngesek-ngesekkeun ka manehna pedah ipah di bawah kukarna. Kukituna timbul we kahariwang sok sieun Surya salah ngaku, heg teh ngaku bapa ka Gumilar, anu saterusna ieu dua jelema teh ngayakeun balitungan ka Bah Jagur. Anu mun kajadian teh sasat manehna nu ngalantarankeunana. Ingat kadinya mitra, pok bae pajamian ngajawab. Gumilar, ari ceuk katerangan guru kaula mah anak adik teh aya nu ngarebut di bawahan Garut keneh. Jadi teu kungsi ka bawah ka dieu. Pajamian dina merek katerangan teh teu nyabit-nyabit ngaran Surya. Nu laras Kang Mian. Gumilar ngarasa teu percaya. Tapi no gawe. Non perlu na kalau ngabohong ka andika. Pajamian ngajawab dari anaker. Teu kahartos Kang Mian. Aya nu nyarebut kumaha? Kusaha sareng urang mana? Gumilar sorana rada ngageter. Nyarita ka kaula mah waktu Bah Jagur kakara kaluar ti kampung Gadog, gok wae manehna teh amprok jeung hiji lalaki pantaranana. Maklum budak teh anak andika teh meureun gogoakan atawa teterejelan hayang leupas. Anu antukna mah anak andika teh direbut ku si lalaki teh anu tangtuna ngalakon patelak heula. Ngan rumpana guru kaula teh kadese.
Nu matak, anak Andika bisa karebut deui oge. Tapi kitu lalakon anu sabenerna mah kula ge teu milu. Ieu mah cek guru kula, cek Bah Jagur. Kitu lalakon sabenerna. Jadi anak Andika teh dibawa ka dieu teu. Eta mah rek percaya syukur atuh ieu teu percaya oge teu naon. Teu naon. Kaula mah ngandar menerangkeun. Pajamian estuning sabalakana. Memang kitu pisan nu diterangkeun baheula ku Bah Jagur ka manehna. Ari eta nu ngarebutna teh urang mana ki jamian? Pamajid kakarak nembrong ngasongkeun pananya ka pajamian. Sada urang Cibalieur geuning ya. Pajamian kalah ka malik nanya, apaleun keneh kana sora Pamajid mitra? Nya kaula Majid nganter jang Uum. Nuhun atuh Pamajid. Kasar numpahan kana rompok. Pajamian bari tungkul. Rusras kamang sabaheula waktu manehna ngalaman asor ku Pamajid. Waktu jenatna piong aya keneh. Sami-sami eta mah ki jamian. Kaula teh ngarasa bunga bisa patepung jeung Andika. Urang mana cenah nu ngarebutna teh ki jamian? Pamajid malikeun deui pananyana. Nu mawi da disebutkan urang mana urang mana mah. Ongkoh Bah Jagurna oge teu uningaeun. Mung lamun dipaluruh ka gadog mah asa piraku urang dinya teu aya nu teu uninga kitu tah. Pajamian dari anak keur nyaritana teu semu-semu anu ngawadul. Nah atuh mitra, ari hak teh ngadadak eungap karasana ku Gumilar. Jauh-jauh di jug-jug teh kala kamanggih katerangan anu matak nambahan bingung kana hatena. Tapi ari harapan maksud teh punten. Tapi ari harapan mah tacan leungit. Mun nya teh mah caritaan ki jamian henteu bohong, pasti urang gadog teh saurang bae mah bakal aya nu nyahoeun. Ulah-ulah budakna teh dikukut ku urang gadog. Geus taya deui kapanasaran mah Gumilar sapara kanca pamitan mitra ka pajamian. Dina waktu rek baralikna teh teu wudu make sasalaman heula silih hampura, malah surya sorangan ngajajabkeun ka tungtung lembur. Ka Gumilar kacidarengkuhna. Keur mah rumasa geus boga dosa katurug-turug ayeuna mah mahena nyahoeun geuning bapana Nyi Sari adina budak nu leungit. Malah antukna mah mahena oge boga maksud rek maluruh wijana sugan we wauh kitu. Mitra kaum dangu cag heula lalampahan Pamajid sareng Gumilar. Ayeuna urang guar lalampahan Bah Jagur. Mitra ngejatna Bah Jagur katut Bah Bejo ti pakalangan teh estuning ngaradapan wiwirang anu pohara nya gede nya panjang. Menang wiwirang di kolong catang teh sanyana pang-pangna mah Bah Bejo. Eker mah teu kuat nandingan lawan
katitih pangarti kaungkulan pangabisa turug-turug nepi ka ngalaman busat basret kababayan sagala atuh kapaksa manehna teh kudu neangan cai heula ngadon bebersih sarta nyeusehan caranana para mitra atuh dina laleumpangna henteu daekeun deui balik ka urut ngarasa era mun kudu papanggih jeung urut musuh-musuhna teu kaduga nembongkeun beungeut manehna terus bae ngagerdik muru jalan ka Pakenjeng tidinya henteu mengkol ka jalan mobil anu langsung ka Cikajang tapi terus bae ka jalan anu kanang karuka lantaran pamikirna rek make jalan nu berasna ka Cisewu. Untungna teu kaburu kasusul ku karna lantaran sanggeusna Bah Jagur jeung Bah Bejo ngaleos teh manehna mah ngagentak nyampeurkeun ka Pasurangga saterusna bring nganterkeun Kiar Daim ka imahna atuh Pasurangga di imah Kiar Daim teh teu lila sanggeus amitan ka pribumi sarta karna mah bring deui nuluykeun nalampahanana dijajabkeun ku Ki Jatun Katut Darwita karena jeung Widarma teu lila oge pamitan ka Kiar Daim maksudna rek balik deui ka Bungbulang sanggeus silih nganuhunkeun bral karena jeung Widarma ninggalkeun kontrak Cikupa harita teh Bah Bejo mah jeung Bah Jagur geus rek ngadeuketan ka Cihike ngadari geuleuh bari ngarasakeun ka nyeri urut galungan tadi waktu karna jeung Widarma kakarak nepi kanang karuka nyimpang heula ka Madrou Bah Jagur mah jeung Bah Bejo geus nerepi ka Bungbulang nah atuh ari reteh Bah Jagur mireungeuh Ipah nu keur ngajanteng sisi jalan harita teh Ipah ngadagoan karna mapageun di jalan lantaran karna teh ngadon ngampleng tembol-embol ari Ipah anu lain tenempoen ka Bah Jagur malah mahena teu keur nyidik-nyidik teu jol-jol apal sote dumeh teu nyangka saeutik-eutik acan Bah Jagur bakal luntalan toka palebah dinya turug-turug sarungna dikongkoyongkeun dipake nutupan leungeun kengkongna ngan barang geus deukeut pisan sarta Bah Jagur nyampeurkeun ka manehanana lain deui Ipah ngaranjugna manehna lain ngagentak nanya ieu mah kalah undur-unduran anu tungtungna mah barebat ngabelenyang bae lumpat balik ka imah ku kitu teh mah ngarasa era dumeh mehna ayeuna aya di lembur batur sasak nuturkeun lalaki Bah Jagur barang dipanglumpatkeun ku Ipah teh teu kira-kira ambekna bari ngenyang Bah Bejo dereg-deg bae mehna ngudag sarta ngageroan ka Ipah nitah eureun tapi Ipah ongkoh-ongkoh bae lumpat bari ti Mirosya kanu gegeroan Ipah kunaon dia kalah kalumpat hei tungguan we Ipah mitra kaum dangu nepi ka imah kabeneran Aki Mursid keur aya di buruan lain deui rewaseunana barang mireungeuh Ipah ti babaranting diudag-udag ku lalaki duaan nu wandana pika sabereunaker rikat Aki Mursid ngahadang sedangkeun Ipah mah terus ngageblus ka imah ngadempes dinggona naon bakuhuna ieu teh ngadon ngabeberik anak batur ha Aki Mursid bari ngajega ngahalangan duaan atuh memang heuh ieu cek anak dia ha Bah Jagur nembalan nyalain anak kaula tapi naon perlu naku Andika dibeberik
Aki Mursid bari nalak-nalak ke Bah Jagur. Sanajan bener geus aya puluhna tahun tapi mahena masih keneh tenget kana leungeun katuhuna Bah Jagur. Asa geus kungsi neuleuleungeun kengkong samodel kitu ngan poho deui di mana jeung ira. Tapi kalah ku hantam di pikiran mah mitra, tungtungna mah bray bae inget yen ieu si kengkong teh nyaeta jelema anu baheula nyulik karna teh. Ku kitu nyal bae nafsu nang usial kaudat. Moal kudu ngodag-ngodag teu pupuh aing oge dia. Lamun eueuh kakaitanana mah, he dengekeun yo ku dia. Manehna murid aing ti ujung kulon. Tapi kunaon barang panggih kalah kalumpat ha? Mana kitu ge pangna meh lempang ninggalkeun lembur geus tang tu aya naon-naon, geus tang tu aya naon-naon ieu teh. Geus tang tu aya naon-naon. Aing mah ngan saukur nanya doang, jelas teu dia? Nanya doang aing mah. Saya dipercaya carita Andika teh lantaran kaula nyaho. Andika mah tukang nyulikan budak. Aki Mursid tetap ngahadang. Kumaha. Gagabah amat dia ngomong. Abong-abong letah teh tulangan dia. Naon dia can apal ka aing ha? Si Jagur ti ujung kulon. Bah Jagur nyeredeg ngadeuketan. Nah tu rumah sakitu geuning baheula Andika nyulik budak ti lembur gadog bawahan Garut. Untung harita kaburu ku kaula kapanggih. Ingat keneh Jagur. Cing maneh masing tele kaula yeuh si Mursid anu harita peuting-peuting jadi lawan Andika teh yeuh. Kaula mah masih keneh inget tah leungeun Andika nu katuh tah nu ngabejaan teh tah. Aki Mursid ngaheheh bari nunjuk kana leungeun katuhna Bah Jagur. Mitra kaum dangu anak gebeg teh Bah Jagur ngaranjuk lain memeusan. Reup geuneuh rai pias nafsu pabaur jeung wirang dumeh kalakuanana baheula kabuka kapanggih modal. Ku maksud mah hayang gapluk we ngrekeb ka Aki Mursid. Sanajan bener baheula kungsi dielehkeun tapi ari kawanina mah tacan sudah. Katurug-turug ayeuna mah aya batur nyaeta Bah Bejo. Ngan orokaya tatangga-tatangga Aki Mursid geus ting torojol nyampeurkeun lantaran dibejaan ku nini amah nu ngarasa hariwang ku kasalamatan nu jadi salaki mangka-mangka karna jeung Widarma keur eueuh di imah nganterkeun pasurangga kana karuka. Mitra inget kana kasalamatan dirina Bah Jagur teu ngalobapkeun deui carita. Sanajan masih keneh ngarasa penasaran naon sababna pangna ipah aya di dinya. Bari metot leungeun Bah Bejo koloyong bae mehna indit ti hareupeun Aki Mursid terus ngabeeng beos muru jalan ka Cisewu. Geus teu mirosea ka jalma-jalma anu harita nyalampeurkeun sarta pada alewo naranyakeun ka Aki Mursid. Karena jeung Widarma nu geus arindit deui kanang karuka sanggeus manggihan Ki Madrop jeung Ki Obing sajeroning leumpang teh hatena mah nyolok bae kana kajadian tadi. Pang-pangna mah ngarasa kaget ku Bah Jagur horeng si mana horeng geuning bapana Surya. Kakarak nyaho harita lantaran ngadenge katerangan ti Ki Ardaim yen jalma nu duaan teh ngaranna Bah Bejo ti Banten jeung Bah Jagur ti ujung kulon. Datang ka imah leuwih-leuwih ngarasa kagetna ipah mani alewoh cacarita yen tadi cenah kadatangan ku Bah Jagur jeung baturna ngan hadena we teu kungsi nganggu lantaran kaburu dihalangan ku Aki Mursid ongkoh deui sieun dikerepuk meureun lantaran tetangga-tetanggana rabul nyalampeurkeun. Disambung deui ku dongeng akina. Cenah baheula teh Bah Jagur kungsi nyulik karena waktu karena keur leutik keneh
keur leutik keneh pisan ngan hadena bae kaburu katulungan ku manehna nu kabeneran kakarakjol pisan datang ka Gadog ngahajat tibung bulang rek ngalongok kanu jadi incu. Karena barang ngadenge dongeng nu jadi akina kitu jadi leuwih-leuwih ngerasa kagetna. Keur mah waktu ti heula geus kungsi ngadenge dongeng nu saperti kitu teh nyaeta ti pajamian nu nyebutkeun Surya teh budak pahili ti urang Gadog, sedang budak nu diculikna mah cenah direbut ku saurang jago Gadog. Hek dihubungkeun jeung dongengna Ki Mursyid bieu anu antukna manehna jadi boga pikiran buah-buah budak nu mimiti diculik ku Bah Jagur teh nya manehna pisan. Sedengkeun Bah Jagur jadi nyokot budak urang Gadog lantaran manehanana mah beunang direbut ku Ki Mursyid. Kapan cenah cek pajamian ku jago urang Gadog, sedengkeun ari Ki Mursyid teh beunang digolongkeun hiji jago. Ulah boro-boro keur ngorana kapan ayeuna oge sakitu geus kapolotanana. Wawasena mah estuning lain hampas-hampaseun. Pas surangga oge kapan kabuktian teu mangga bulia. Mikir kadinya pok bae karena nanyakeun ka akina bari hate mah geus mimiti ratug tutunggulan. Mun seug enya teh kitu kaayaanana manehna teh meureun anakna Gumilar ti Cicapar lanceukna Sari. Lanceukna Sari. Awewe anu kumehna dipicinta baheula. Wartosna Ki, murang kalih nu diculik ku Bah Jagur teh kantos pahili reres. Sahanana? Henteu. Harita teh kira-kira lepas magrib nana diculikna ku Bah Jagur teh. Ari Aki kabeneran keur ka Garut. Memeh Isa teh nepi ka sisi lembur. Ari gok teh pasarandog jeung Bah Jagur nu kabeneran keur ngekeuweuk hidep. Darbae atuh Aki teh jeung manehanana galungan marebutkeun hidep. Untungna manehna teu kuateun terus bae mabur. Sedengkeun Aki mah langsung we ka lembur bari mawa hidep. Ari jol ka imah abah hidep keribut leungiteunana atuh teu kira-kira baru ngaheunana eta teh. Baru ngaheunana barang Aki datang bari mawa hidep teh. Anu saterusna hidep teh dibawa ku Aki ka dieu lantaran melang Aki teh. Melang cicing di Garut oge keur mejehna usum culik harita teh. Nya bebengok Bah Jagur tah culikna teh. Ari eta nana nyaho pahili-pahili kitu meunang bejat isaha eta teh. Ki Mursyid saterusna nanya ka Karna. Tira mana Ipa hanya riosna cenah Bah Jagur teh nyulik murang kalih ti Cicapar. Mung waktos ngalangkung ka Gadog aya nu ngarebut ku jago urang Gadog, duka sahadat teh disebatkeun. Nya dina wangasulna deui direbut Bah Jagur teh lepat nyandak. Ayeuna oge murang kalihna nu dicandak teh aya keneh, tos sami sareng abdi. Karena bari neuteup ka Akina. Nya teuing atuh teuing bisa jadi budak sejen deui eta mah. Lain harita teh nana lantaran harita teh nu diculik teh lain maneh bae tapi dugdeg di ditu di dieu puguh keur usumna culik. Harita teh nagara keur lakon gawe rohaka di Pangalengan jadi cenah perlu ku parepeh ngan untung bae hidep mah kaburu katulungan ku Aki. Mitra kaum dangu rupina waktu ieu dongeng teh nyarioskeun kaayaan tahun 1818 dugi ka tahun 1826. Proyek rohaka di Pangalengan nu dimaksud teh nyaeta ngadamel bendungan anu ayeuna mah katelahna janten Situ Cileunca. Urang teraskeun. Aduh teh kinten jahatna Bah Jagur teh Aki. Nah bet diantep bae atuh Ki. Karena kaget sangka anu tadi geus sakitu antebna teh ngadadak buyar ku katerangan Akina nu sakitu eces jentrena. Nukari ukur kagetna dumeh ngadenge kalakuan Bah Jagur nu sakitu jahatna. Ari kapanggih matang tuh bae pada ngerepuk malah aya nu nepi ka tiwas sagala eta teh ujang. Kan untung we Bah Jagur mah salamet. Lain saeutik puguh oge culikna oge nana. Nu mata loba harita teh lain saurang bae. Jadi nana mah lain anu pahili lain da nana mah puguh. Nana mah incu Aki nana mah. Ki Mursyid nyaritana rada ngaharewos. Atuh karna teu nyarita deui mayana ngahulang saila-lila. Ras ingat kana dongeng Akina. Leuh mun seug teu kaburu katulungan teh mayana ayeuna ngan karingaran kitu. Sirahna dipake tumbal atawa parepeh. Tapi ras ingat ka Surya nah geuning mayana mah tetep hirup nepi ka ayeuna. Mikir kadinya.
hatena nu geus mimiti tangtrem teh jadi pinuh deui ku pertanyaan-pertanyaan nu weleh teu kapanggih pijawabeunana. Nah ari Surya Salamat teu dijieun parepeh pan sarua diculik. Nah di pikiran kalah kabegi tambah ruwet. Waktos nakabujeng Seep Mitra cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teunden dihandeleum sieum gesan enjing pageto urang teraskeun deui kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.